pasti deui ilahnya. Gimana kinoe? Tah eta karesik nu mane mah tah. Ni isi dia mah. Oh, benar. Tapi anu es ya. Oh, orang jahilan lah. Heuh, jahilan lah. Jahilan. Urang gebug ku ieu. Lah, urang nyokot lah eta na pancina. Kayak geus deukeut gebugnya. Ya. Haji sia ocang, haji kelakuan sia ocang. Eta gudang aing dicokot diala. Agus beli durian 2. Nah, Dibikin ka Pak Haji hiji. durian 2 iya, bikin ka Haji hiji. Heeh. Durian Agus sabaraha hiji deui? 2. Nah, make 2. Pelit si Agusna. Bos, nah durian. Tah. Ya, layak kan? Atuh kan. Masuk ke menelawan. Hah? Ayo coba kumaha aja. Oh, Gebrek we. ajong. Dan curang kita mah. Eta. Naon ieu, Bos? Jeung ate galon. Iya. Galon itu Ka bisa, Bos. intinya. Oh, urang lah. Bagian tuh. Bisa tuh, hei. Nah, ini karari euy teh. Bisa aneh durian teh. Kakak nu kieu. Di batang kalau rumah tangga. Jual teh tuh. Awas ah. Kebarisa awas. Bismillahirrahmanirrahim. Aingnya aduh. Aing jatuh goblok aing. Aya Pak Haji dia nih. Aing enggak. Aing enggak ada bisa dikebrek-kebrek tanah. Aduh. Hampura ada dia tanya aku. Kabur. Oke guys, Kak Haji ayeuna arek nge-review kadaharan ieu. Ieu teh ngaranna burayot ja. Ieu teh burayot ye. Jadi ini teh kue siga kue amis jadi 3 rut ya aslina. Tah kitu. Jadi ieu burayot teh asli nu uma eta tah. Pokona mah. Jadi kita 2 ini ciga siki. Ini isinya suuk guys. Ini suuk terus ini dari Uma guys dari Garut. Nah ini halal insya Allah ya. Ini dalamnya ini suuk guys. Bentuknya seperti ini dan Rita. Oh Rita. Rita berjumpa lagi. Setelah lama kau pergi aku merana. Rita berjumpa lagi. Tereneo, bahagia rasa hati sejak kedatanganmu. Bilang sudah rasa sunyi bila kau di sisiku.
Ingin hatiku selalu hidup bersama denganmu, dah ingin lagi berpisah. Jeki, Jeki, oh Jeki, Ganeng. Jeki, kita berjumpa lagi. Benernya halus tuh mah. Nya hari halo mah hade gunung teh. Gunung Uji si eta keur kadang naon teh? Cak-cak gede bangun. Semputkan sate. Hakanan aing teh dicokot ku si pecit sirit. Duren euy. Ay, kanaon make dialah duren hul. Dialah hul, imah duit duren urang. Make dialah ya kunaon make dialah. Duren saha? Duit duren urang. Bener. Heeh. Ngala-ala wae ah. Hayang tuh. Entong emang dijual. Jual itu. Ayo mah. Ngalana Ulah na ulah ala teh. Si RW. Kalian nang duren di mana eta? Itu Duren nu saha eta? nang mulung. Nang mulung duren urang ieu mah. Lain Kang. Kang Haji. Beunah we. Aing. Ayo sabudua ka desa. Iya, pelakan urang teh ngan di alaan we, ieu mah kebiasaan. Ayo mah kebiasaan. Agus beli duren 2. Dibikin ka Pak Haji hiji. duren 2 Iya. bikin ka Haji hiji. Heeh. Duren Agus sabaraha hiji deui? 2. Nah, make 2. Pelit si Agus nah. Yanti, Apa? mana geus nyoblos can? Encan, Nah, make encan. Mararingum. Make kudu bingung nyoblos mah. Tinggal bikin surat undangan anak. Engke urang dipanggil. Tah geus dipanggil urang itu langsung nyoblos. Pan tadi papangi jeung Pak RT, pan cek Pak RT kudu mere suara, ari cek Pak RW pan kudu nyoblos. Mana nu bener aingnya? Sarua-rua keneh atuh eta teh nyoblos jeung mere suara teh dah. Jadi ka urang nalieur. Urang mah komo leuwih lieur. Lain kitu atuh jeruk mah yang sengit mata kita. Kieu tah. Lamun geus kieu cium kakara sengit. We, kurang we. Kabeneran euy datang Haji ka dieu, Haji. Naon? Ka dokter anter. Labu lah ya. Labu dek kitu. Itu. Ba dia tuh nyari banyak lagi dah. Pokoknya badieu. Aduh. Isi we. Naon? Salah. Salah. Berdua sih ya. Aing ngawean. Korek euy video teh telenan. Aing mah. Talentnya. Kang Haji. Kang Haji teh konten jalan ieu. Saya mau coba aja. Mana? Mau gua? Ayo. Rambut kenapa? Biasa. Oh, boleh. Sebentar aja. Oh, meeting di yang naon itu. Kunaon siapa sih yang bingung? Aku pinjem. Hanya usaha. Pinjem sama WWT kos kompor gas. Bisa. Buruk ya. Buruk ini. Buruk ini mah. Buruk tuh, imah ulah dulu. Nice. Oh, sekian lah gue. Ah, yang
Bikin kabel kayak itu. Buruk neng, buruk neng, buruk ima buruk. Ulah neng, ulah buruk. Pahit. Aing ngomong-ngomong ari jelema di jantina naon teh, Mang? Tanda. Ari anu Madiet teh. Cenah naon? Cenah tanah liat. Oh, tanah liat. Lamun anu belikan dengan punungan. Tak, cenah tanah monyet gitu. Sengketa. Ini tuh cenah tanah liat tuh gitu mah. Longsor boleh ya? Nah, cenah tanah gitu. Gading. Tanah longsor boleh ya?